Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Hai urang lajengkeun kana materi salajengna nyaeta ngeunaan mikaweruh unsur intrinsik dina novel. Naon unsur intrinsik teh? Unsur intrinsik dina bahasa Sunda disebut oge unsur nu kauni. Unsur intrinsik nyata unsur nu aya patalina jeung kagemblengan carita. Nah, salajengna unsur-unsur intrinsik ngawengku jejer atawa tema nyaeta ide utama pamikiran pangarang anu timbul tina pasoalan hero. Nu kadua, palaku nyaeta palaku dibagi jadi dua, aya palaku utama disebutna lalakon jeung palaku tambahan atawa nu ngabaturan palaku utama. Salajengna nu katilu nyaeta aya latar. Latar nyaeta tempat jeung waktu lumangsungna carita. Saterasna galur atawa plot nyaeta runtuyan kajadian nu aya dina hiji carita. Aya 3 rupa galur carita. Naon wae nu kahiji galur maju nyaeta carita ngaruntuy ti awal nepi ka akhir. Nu kadua galur mundur nyaeta carita dimimitian ku mangsa kiwari laju nyaritakeun mangsa saacana atawa mangsa nu kaliwat. Nu katilu galur campuran nyaeta aya galur maju sareng galur mundur. Salajengna galur carita dina novel mibanda pola naon wae nu kahiji komplikasi nyaeta mimiti munculna konflik masalah. Nu kadua klimaks nyaeta konflik masalah muncer atawa nepi ka puncakna. Nah, nu terakhir ngarengsekeun masalah atawa di dieu nyaeta konflik diudar jeung manggihan cara ngarengsekeun masalah. Salajengna unsur intrinsik nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta pesen anu hayang ditepikeun pangarang kana maca. Saterasna aya puseur sawangan nyaeta cara nu dipake ku pangarang pikeun midangkeun palaku tindakan, latar jeung kajadian dina novel. Puseur sawangan teh aya sababaraha rupa. Nu kahiji puseur sawangan jalma kahiji biasana ngagunakeun kecap kuring. Nu kadua puseur sawangan jalma katilu biasana ngagunakeun kecap manehna. Nu katilu puseur sawangan campuran nyaeta aya jalma kahiji jeung katilu. Sakitu pertemuan dina dinten ayeuna, hatur nuhun kana sade perhatosanana. Ditutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.